Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fa kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Al-ayah. Shadaqallahul azim wal ma'na wallahu a'lam bimuradih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakhruju ruhul mu'mini min jasad kama yakhruju sya'ru minal ajin. Sadaqa wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina ieu kesempatan coba-coba netelakeun masalah ribuhna maot. Bisi pajarkeun ari maot teh teu ribuh nepi ka urang salaku jalma-jalma anu bakal nyolang kana eta maot. Heup persiapan acara. Sabab maot mah hiji perkara anu pasti bakal karanapan ku sararea. Ek jalma anu teu yakin, ek jalma anu yakin maot mah bakal datang. Jang jalma anu teu yakin di babah lagen geus aya. Jalma nu teu yakin kana ayana maot di babah lagen geus aya ngan anger teh dina pada kabuktianna mah geuning bae. Geus bubuh ari jalma anu yakin kana ayana maot mah nya di kapungkur dia geus seueur. Dina kanyataanana pupus aranjeunna. Di babahana aya jalma-jalma mummungan kana maot loba. Dina nyataanana mah geuningan anger we pae. Nu ngabunduk-bunduk harta mun pae anger pae. Moal aya jalma anu bisa losot jeung leupas tina ngaranna. Firaun urang kumaha, Namrud urang kumaha. Eta mangkelung fungsi kumalanan di alam dunia. Anu babaretona ngaku-ngaku jadi pangeran. Dina pabatanyaan jeung buktina nama geuningan sakadar akon-akon hungkul mung sakadar aku-akuan hungkul pae we akhirna. Mata tina aya yang tadi nu diaos
eta teh netelakeun masalah jalma-jalma kafir anu memperdebatkeun kana masalah benerna Al-Quran benerna perkara-perkara nu didugikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pajarkeunana teh nu dibawa ku Nabi teh eta teh hijieun, padahal sadaya perkara nu disanggeunkeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaya ge ngarupa kanyataan. Ek sadar sadar, ek dipeangan ke dipeangan kebenaranana, da eta mah geus bener. Mata saur Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Hiji manusia dijieun ku Allah tiba-tiba nepi ka kiwaran ge nepi ka datang poe kiamat anu bakal langgeng saineng-inengna. Kajaba saur para ulama aya manusia nu ayeuna aya keneh ngan anger teh akhirna mah bakal seperti Nabi Isa alaihi salam, sapalih para ulama nyebatkeun Nabi Ilyas alaihi salam, ngan anger dipatok ku Allah jumenengna teh dugi ka datang poe kiamat. Moal aya nu hirup langgeng saineng-inengna, moal aya jalma anu teu fungsi nyalaman kana maot. Mata kullu nafsin dha'iqatul maut. Saban-saban jalma manusia jin sadayana teh bakal ngalaman moal aya hiji jalma mangkuluk ngalaman kana maot rek kafir rek mukmin rek di golongan para nabi rek di golongan para rasul rek di golongan para aulia rek di urang sareng sadayana ge bakal ngalaman kanuharan naon. Ayah hiji Nabi Idris alaihi salam anu boga kenalan, boga sahabat, boga rerencangan malaikat maut anu rupana dikasieun ngan nyamar turun ka alam dunia mah nyamar jadi hiji jelema pemuda ngan ini kan lagi mesti didongengkeun dicaritakeun sahade-hadena panyamaran bakal aya beda bakal ketemu bakal kacangi sabuni-buni na nyumputkeun bangke nya ketemu
sampo bangke ngan angseunana mah geuningan kapan ieu sabuni-buni na minyak seugit dibeureun disumputkeun nyae minyak dekat tingali ngan angkat teh kapan ieu angseunana sabuni-buni na jelema goreng anget teu kudu libur sabuni-buni na jelema hate kitu teh kahadeanana bakal dijil sorangan kahadean kagorengan bakal dijil sorangan ya kitu oge harita malaikat maut anu datang ka Nabi Idris alaihissalam Nabi Idris tuh bikin kanyamunkeun ka malaikat maut harita yang lain itu dianggapnya ngan beda panasaran kasaulan di Nabi Idris alaihissalam anu disalamkeun ku anjeunna ka eta malaikat maut kumaha cek Nabi Idris alaihissalam ya Allah li hajatun ilaika sasuna muring teh katengan pangapuh kobo ayeuna kumpang panggih jeung nu ngaran malaikat maut lamun teh nyaankeun teh malaikat maut tah kaula teh katengan pangapuh tembakan malaikat maut mahaja duka Iblis naon pangapuh anjeun ka kaula ceuk malaikat maut eta Nabi Idris alaihissalam kana pertarosan malaikat maut hajati minka angkat biwa ruhi sumayuhi minullahu kuring teh hayang anjing nyaput kana nyawa kuring hayang tuing ke hirupkeun deui Nabi Idris teh nyuhutkeun ka malaikat maut teh anjeun kana nyaputkeun nyawa kuring tangke sanes dicabut nyawa hirupkeun deui pamarentakeun ka Allah supaya ngahirupkeun deui kuring kahar itu maksudna hayang nyobaan maut hayang nyobaan dicabut nyawa teh dihilang wakur bil kitab Idris sapanjeun Muhammad bejakeun tentang masalah Nabi Idris anu sangat unik loba kapanasaran nepi ka maot eta soakeun Nabi Idris nyakin ke kamari kungsi ditempelakeun kumaha lakon hayang jalan ngaran maot teh kumaha rasana tuluy jauh kipinya hayang rasana maot mumpang ayeuna aya malaikat anu ngabogaan SK tukang nyabut nyawa kira-kira urang numpang jeung malaikat maut kumaha Pangujung setum ya, tuh kebaan digelet setum lebih ke kawas deprek was-was tiga token dari. Hegman pelatih hidupkan deui. Nabi Idris mah hayang nyobaan maot tah santos kami maot teh malaikat maut anjeun bebeudeuh wayah nyuhutkeun ka Allah supados kuring dihirupkeun deui. Nah anjeun teh jeung hayang dikituan ceuk saha ceuk malaikat maut anjeun teh jeung hayang dikituan kuring mendatang ka dieu teh rek nyawaakeun kuring datang ka dieu rek nyarah anjeun bakal geuning jeung hayang kalah
teh kuring rek ibadah ka Allah tah ibadah anu eta kuring bakal tambah khusyuk ka Allah subhanahu wa ta'ala gitu eta Nabi Idris alaihi ibadah aja luar biasa. Betegunan oh itunya pakai ba'dama rabbu kuring teh dina sabda dan sabda nyawa hayang ibadah ka Allah dina sabda ngarasakeun kanu ngaran maot eta eta ieu mah tingkatanna beda deui hayang ngarasakeun heula fakir kawas Hasan Basri anu aran anjeun sebagai saudagar kaya bro di juru bro di pantau wilayah di tengah imah kaditu dia membawa kekayaan membawa harta membawa jabatan terberasa sebentar kaditu dia serjami anu nyanyung serjami anu muji diakan-akan karena hati teh lain kalah jadi bawabok lain kalah jadi ngarasakeun hina tapi kalah diri teh ngarasakeun mulia agung di juragan-juragan di kaset-kaset di gelis-gelis lain kalah tambah diri teh asahna komunitas ieu teh nyaeta mangrupikeun nikmat Allah subhanahu wa ta'ala maksa Hasan Basri sadayana diresokkeun kekayaanna ingat harita aya kisah hiji awewe anu geulis pamunteutna si Hasan Basri keur ngolak keneh katingali pamunteutna anu sakitu geulisna panon anu sakitu ceuleukna nepi ka Hasan Basri ge kapepeungan dituturkeun berlempang kitu katene itu karena teh aya anu nuturkeun eta istri ngalieu menuju akan diperberat Nabi kuring ke ieu teh nuju teu ka aja we jujur akan nuju diperberat Nabi dari uswe eta saya kuring teh kapincut saya kuring teh kapepewan ku anjeun dibawa ke imah di bumi dugi gek diung Hasan Basri anjeunna cari disuguhan datang ka pembantuna nu istri eta leutik ka kamar be ka kamar bus ka kamar teulilah eta si ibi-ibi pembantuna kaluar di kamar mimikeun baki ka pamuda anu aya di dinya
ayam naon buah dina baki aya naon cenah ayam panon buah dina baki eta nalika baki dibuka Hasan Basri nujuan keneh langsung kaget aduh ieu naon eta teh cenah ge biasa si Neng anu badi dicocokkeun saweuna mah kedah dipaparinkeun ka anya ceuk saha teh ceuk pembantuna ieu teh diobat-obat kedah dipaparinkeun ka anya nya geus katingali eta langsung lapar dinya teh langsung mulang saminggu teh anjeun tuh sahabat tidinya kira langsung karena samingona datang ke bumi eta rame di luar imah teh seueur jami nu ngalayan ternyata maut gitulah kurang leuwih kisah eta hiji awewe naon sahabat mata ketika kitu nepi ka kalawaran eta naon dibikeun tata kurma ibadah musanya teh jangan kitu ibadah musanya nya teh kitu eta teh nya ditinggal nyuripungan aya kana nikmatan ibadah aya kana nikmatan dina langan ibadah dipikir ku Allah oi keur datang ka bulan puasa panas erek-erekan geunggeurob halap beuteung kupulubukan awak leureus suku eyol-eyolan ci kira-kira ngeunah dipake pepulutuk ngeunah dipake ikhlas ngeunah dipake pepulutuk ngeunah dipake ikhlas beda pepulutuk jeung nu ikhlas beda nu ikhlas mah capek nya kitu paribasa leuweus capek harap-harap lapar ngan aya dorongan kana nikmatan haneut dina hatena bijil nya ge leuweus semangat abadan ngarti teu nya ge leuweus capek tapi semangat gede eta naon deui geus beda teu tanaga pada gede semangat leuweus karek bae semua awak jak-jak tapi semangat semua kawas mawon pertama awak jak-jak tapi semangat itu aduh bingung tanya teh dina hasil pengorbanan nu kumaha eta nu husuk teh anu sholat jadi gampang haji jadi enteng puasa jadi enteng naon sababna nu ngalakonana jamaah nu khusyuk nu kumaha khusyuk alladzina yadhkuruna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi diberi perintah kewajiban dilakukan karena Allah. Artinya bapak dilakukan karena Allah. Nu ngaji mual karasa capek, nu pasantren mual karasa capek, lamun ngaji jeung pasantren karena Allah. Mun kabeh bapak karasa capek lamun lain karena Allah.
tawakal Allah bahwa hasbuh sajalma tawakal ka Allah maka ku Allah bakal dicukupkeun ribu ibadah tapi hilang karena Allah kuat ribu taat tapi ibadah karena Allah semangat ngan ribu taat ribu ibadah tapi lain karena Allah ibadah hayang karena sejen na'udzubillah wa na'udzubillah fahuwa ribu wa may yatawakkal 'alal harta fahuwa ribu sabab harta bakal wa may yatawakkal 'ala bapak bakal maut di mana bapak geus maut tawakal ka bapak ribu hirupna wa may yatawakkal 'alal minha sajalma tawakal ka minha cemburu bahwa ribu lain hasbuh geus eueuh minha bapak wa may yatawakkal 'alal jajjal bahwa ribu sajalma tawakal kana jajjal ibadah teh daek ibadah mah ngadangkeun kana daek ibadah teh yang bahwa ribu cek tadi di awak jajjal semangat eueuh wa may yatawakkal 'ala Allah sajalma tawakal ka Allah sanajan awak ngarayon bahwa hasbuh ku Allah bakal dicukupkeun kartina aya keneh repes semangat hirupnya masih keneh kepikiran beungar jeung sangsara hirup masa depan naon kepikir kitu nu kudu dipikiran kumaha carana urang bisa tawakal ka Allah bisa husuk hirup ka Allah naon sababna kumaha kekayaanna ia ja'alallahu makhraja maka ku Allah bakal diberi jalan keluar dalam setiap kesulitannya wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja saja takwa Allah bakal diberi jalan keluar dina saban karibuhna saban urusanana no problem deui no problem wah teh apa masalahnya aya masalah ieu naon masalah amun kabeh kasih aya jalan keluar naon masalah nanti uing ibadah kosong salat kosong puasa kosong tapi nanti cenah kulit dia anggar we cenah uing menang masalah teuing kelar menang masalah teu menang jalan keluar ribuh ribu ge lamun jadi ibadah mah no problem. Nah, sebenarnya ribu lamun jadi ibadah no problem, tiada masalah lagi. Karena itu rek beungar rek jajak rek miskin tapi jadi ibadah. Ku Allah diberi jalan keluar tina kahirupanna eueuh masalah. Adapun ketika kita sulit mendapatkan jalan keluar tapi jadi ibadah eueuh masalah beres wes paragatun nah eta mata beres mah teukeun ya beda jeung jawab nu loba dosa beda jeung jawab loba dosa kana boe teh salah cakap anu boe salah komo lamun bagi jeung malaikat maut arti itu pati jeung juri ge sieun paeh dalena naon deui sieun paeh mata taon sieun paeh ternyata sieun sageus mah tamuan sieun paeh dan lamun kabeh jalma di alam dunia ku Allah henteu diwanat hukum bisyari wal khair henteu dipilih ku hade jeung nu goreng lamun teh mah di dunia teu dipilih antara nu hade jeung nu goreng maka kuat jadi repan paena masalahna mah ieu sageus paeh nu matak dikakeun teh sageus paeh sageus dicabut nyawa eta ieu teh berlaku jaga sararea jalma nu
kayak bisa menghindarkan diri tina maksi mentakkan Nabi Iblis mau masalah dan Nabi Iblis mau masalah kumata salajengna Pak Allah ilaihi antatabba ruh iblis maka Allah paparentkeun wahyu ka eta malaikat maut ngara eta malaikat maut teh nyapun kana ruhna Nabi Iblis alaihi salam dipaparentkeun wahyu tuluy Nabi Iblis dicabut nyawa maaf saha Nabi Iblis mau pasti cabut nyawa wah sakti kumaha kata malaikat mau sabada nyabut ruhna malaikat Nabi Iblis alaihi salam maka eta malaikat mau teh nangis ngajerit maratananya berteriak maratan jagat malaikat mau teh mastakana aya umat apa itu malaikat mau teh mastakana aya umat hiji kaluhurnya ngareupna dua pahara tilu katuka opat dihanap kana sampean itu lamun teh mah dicabut nyawa teh nyaeta di golongan para nabi para rasul maka dicabut nyawa teh nyaeta rarai anu madat alubur lamun jalma mukmin mah dicabut nyawa teh rarai madat kapaling payun lamun pasek dicabut nyawa teh kurarai anu madat kapaling mungkar yang jalma kafir dicabut nyawa teh kurarainya anu dina sampean jadi aya umat raraina teh eta Nabi Iblis kudu madat kalau jeung beda deui dicabut nyawa ge jadi para nabi dicabut nyawana aja dia yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'u minal ajin jalma mukmin dicabut nyawana dicabut ruh tina jasadna teh nyaeta kama yakhruju sya'u minal ajin saperti dicabutna buku tina tipu cik heset nyabut buku nanti tipu nyabut buku nanti tipu heset gampang weh berarti kudu pake tenaga kudu paraket kudu langkah parma kudu melanung pas pope itu tuh aku tinggal canak ke benang ini seperti kenyokok buku tina tipu babari eta teh ruhna jalma mukmin ngan sagampang lagi dicabut nyawa ya leungeun luka diragaji uragaji mintul hese teu hese nyeri teu jeung leungeun luka kasapat ku hinis tereh teu lukana nyeri teu gitu ngaran-ngaran pake setan dising terehnya nyeri komolia matakun kepencitan siapkan pesona tetep nabi nusuk ulah nu pintu komo seserian Allah bahaya dah sering main nate pusering tak kepek ulah tadi kalian sudah berbagai arek wajib teh arek ketek selainnya mak kudu sakaleset pemikir
kita teman sampai set doakan diangkat tinggal lihat ke bawah etan paling utama mana mencet mana bikin ke kaki mana bikin dia kamu mencet etan mencet apa kaya nu gering kemari gelingan dan berkatnya beheuh dekat ieu apa luhur luhurnya ngatan ada bade dipuri ribuhnya temen hari ribuh gitu keluar nyawa diri jasad dina jasad nyawa mimpi bawa babari balik ke keluar ruh di jasad jalma kafir halares semakin beres sakarat eta semakin semakin lila sakarat eta semakin bor komo nepi ka 2 bulan kikiran karena 2 bulan 2 tahun kemudian pemborong sakarat tercakar kikiran rasakeun ada nama ribunya lulung papada kepuiran haheho paru-paru aya keneh napasna ramal keneh ribuh dicabut nyawa nyagi tereh tapi maksudnya apa? Sababari lagi dicabut nyawanya sababari nabi karena kakes deket nyeri gerharina nyeri nges karena itu omogus bayangan parah kuning manehnya apukat karuyung itu jegieuna ai pas nabi naon sing orangnya kunaon kuruyung kunaon kueri aduh gering tadi mata kalasa jadi ayeuna kalasa gitu ya mampu memang kalasa teh geus eta malaikat maut bikin ngadirit maratan langit bocah maratan jaga ningali sahabatna nu jadi saat dicabut ruhna anjeunna sosopatan jeung malaikat maut gaya naon gaya nikah kemarin mau bisa gaya kumaha hirup deui cek tadi panyakeun nyawa indah di mana kuring geus maot pamentakeun karo supados Allah lahirkeun aturan eta Nabi Isa alaihi salam sabada maot teh ku Allah dihirupkeun deui lanjut dihirup eta gayana Nabi Idris alaihi salam kungsi maot kungsi ayeuna hirup mata kaya batur aku ngefans ka Nabi Idris disebut teh golongan Idrisia tina alas Lajeng Allah akan Nabi Idris dihirupkeun deui. Sabada Nabi Idris dihirup deui. Lajeng eta Nabi Idris ditaras ku malaikat maut ya sohib. Hei dulur-during babaturan meraya kaula kaifa wajadna marar maut kumaha karasa wajan sabada anjeunna saan kana maut.
ieu berita aya nabi anu kungsi dicabut nyawa tuluy anjeunna ngawartos keun kumaha urang ngomong berita ieu jamu geus maot jig datang ka baburan ditanya bapak ya hujan datang mah hoyong kuninga hari dirina maot teh kumaha boga berita di saat Nabi Idris alaihi kumaha rasana maot teh mata ceuk tadi bisi urang nyong hirup di alam dunia poho anu ngaran rasana maot ari maot bakal kaalaman ku sarare paling bantar atuh dari bingung deui bingung atuh paling bantar rasana maot teh nu kaalaman urang basiga nu kaalaman ku jalma takdir sakitu we ulah siga nu kaalaman ku jalma takdir sakitu we nu paling enteng teh maot teh jang saha jalma anu min yahrujul mu'min yahrujul ruhul mu'mini min jasadi kama yahruju syahru minal ajib ieu bakal jangan Allah deui papetna bijil ruh dina jasad iwati di kalangan jalma mukmin siga dicabutna bungkuk tina tin mending jadi jalma kafir mending jadi jalma mukmin arah naon nyakeun minimal marah teripuh teuing dicabut eukeun geurah kadinya ngecek metak aya Bapak Andika mah hayang jadi wali ieu Pak Andika yang jadi wali hebat an anggar itu dicabut nyawa Bapak Andika kupingkeun atuh tuh Umar Sa'a eta upami genggo eta mulia tak kumaha teh mati nabi bisa wae sapada nawan-nawan kasawan nabi sallallahu alaihi wasallam innal hayawana idzan salaha jilduhu hala hayatihi wa huwa hayyun pamaroro hu asadun minhu al saestuna rasana maot teh eta tiga hiji sasatoan anu hirup keneh eta sasatoan teh tuluy dibeset kulitna apa beset eta sasatoan nu hirup teh tuluy disisir kulitna salama sarebu kali sisitan eta teh leuwih enteng eta teh ribuhna sakaraat jadi ribuhna sakaraat cek Nabi Idris mah Nabi Idris loh lain sembarang jalma mukmin tapi Nabi Idris sakaraatna teh nu kaalaman ku anjeunna nyaeta jiga sasatoan anu hirup keneh tuluy disisit hirup-hirup andaikeun disisit 100 kali mata eta tuluy enteng tinimbang ribuhna sakaraat kok rek gagah ek usahakeun jadi jalma pasai ek usahakeun jadi jalma kafir ek usahakeun jadi jalma usaha mukmin-mukminah nu mana nu tadinya boga-boga urang teh atuhna diberi kekuatan ku Allah sok dina kaayaan-ayeuna makhluk pisan naon aja Pak Haji Bu Haji itu lihat seueur pisan gogodananya Pak Haji Andika eta Pak Haji Michael seueur pisan gogodana aya Bapak Gubernur gitu sareng kepala desa apa seueur gogodana hidup di dunia teh mata kurang kedah seueur nyuhutkeun panyarindengan ka matak batul mah aya lupa lantas nonton ka urang sadaya ngadoa ka Allahumma biquwatin minal imani wal islam
ieu zaman gogoda jang boga jabatan gogoda teh korupsi gogoda jang anak muda ulin kan itu kan dia kayak gimana wah kokodan mantap awal bener aja aduh nggak mending pembaruan kurang taat supaya sukses keluar di dunia teh babaran kababaran muriding eta kadenge teh jika dibeset hirup-hirup leuwih sareng kali eta teh leuwih enteng tinimbang bade tenang-tenang wae kada bisa tadas hate kumaha nepi ka seuring naudzubillah eta teh lalakon Nabi Idris alaihi panjang lalakon nepi ka Nabi Idris alaihi salam nyuhutkeun hayang pamandeurkeun kana rakyat. Nah, cekin oge cek mata panas walaupun bil kita diin eta teh hayangna aya wae Nabi Idris hayang pamandeurkeun naon teh lain wisata atuh ningalian situasi kaayaan nah dan naon eta teh aya alasan kan naon alasanna lain depresi kumaha ditanya ku malaikat maut ya malaikat maut nilai kahajatan ukhra ai malaikat maut kuring teh siapa gaduh pamaksadan pangabutuhan segen eta malaikat maut naon deui wae naon kupi manawi kira-kira ini uridu an naro jahannam kuring hoyong ningali kaayaan neraka jahannam cek saha cek Nabi Idris ditemalan nah atuh geuning anjeun teh jeung hayang kitu deui sohib naon dia teh tujuanna teh karang naon tema Nabi Idris alaihi salam Abdullah ba'dama absorul ankala wa madlala wa mabiha kuring teh hayang ibadah ka Allah anu leuwih babat usumna sabada kuring ningali kana situasi kaayaan siksaan dina neraka jahanam eta Nabi tuh beres neraka-nya di sebuah dana di rumahnya nyuwun ka Allah kalau di Widian nya atuh Nabi Idris teh dugikan ngalian kaayaan neraka geus beres ngalian neraka ya malaikat maut hei malaikat maut sorry wae cek malaikat maut aya naon deui Idris saestuna kuring teh pasti sumadanan tadi ningali kaya neraka ayeuna kuring teh kaduh pamaksadan segen aduh ya dupi naon cicira-cira daya duh naon deui wae hayang ningali surga Nabi Idris hayang ningali surga hayang ningali surga hajat ukhra uridu an hawa bi ilal jannati hatta aroma fiha kuring hayang jalan-jalan ka surga ningalian perkara-perkara nu aya di negeri surga mimma khalaqallahu ta'ala kana perkara anu geus didamel Allah subhanahu wa ta'ala di eta surga yang naon tujuanna arek dikairkeun kana masalah ibadah
ibadah. Jika surga dan neraka tak pernah ada, mungkinkah kau masih ibadah kepadanya? Ah, itu bisa sih pokoknya. Abang sadenya deh pernah kali kena kolbak atau kalimat. Sayur. Selinganan lagu etanya atau menurut 100 kali kalimat katakan. Mungkin itu kurang ibadah kalau Allah menyiptakan surga dan neraka satu. Kayak barang gawe mual penting hasil gawe upahan hasilan. Kayak ya. Ada pegawai ya. Gawe naon? Itu memburuh, pengeluaran kemarin naon? Kebun, tapi buat memburuh ayah, jika nahas jika nahas yang lain jika itu sholat ibadah ubah ganjaran melebihnya ganjaran sholat itu gede. Malaikat Jibril sabana Allah nyiptakeun surga ditemongkeun ku Allah. Allah sabana beres nyiptakeun surga Allah nyaulan Jibril kada tuh berarti ngari panjang ciptaan kami sawarga anu kuat di asian budal medan ibadah kera. Wih, jadikan malaikat Jibril bukan genep ratus nyaknya. Kecepatan anak lebih minimal kecepatan cahaya. Genep ratus nyaknya. Malaikat Jibril kebayang kecepatan sagan campur. Kebayang asup ka surga panggih jeung bidadari ketemu ayah bidadari mencorong herang teh tetap keterangan andai kata curug bidadari noloh ka dunia maka geus cahaya penon kue cahana eleh. Eta teh curug ulang dina keterangan saja andai kata dahir dahir kecil bidadari makan teh seket selatan dunia sengit. Mereka Jibril terhibur kerbulingan surga ayat bidadari hiji kemudian langsung sujud di atap teh cahaya tong digambarkan Allah cahaya kacanya tong digambarkan Allah cahaya di atap teh nepi ka tegur hai anjeun saha kunaon anjeun eta saha jajan kitu pas cerita wih malaikat Jibril ge yang terpesona tuh dengan bidadari ini daripada tebar nafsu dan malaikat tahu nafsu malaikat teh aya nafsu biraha dekat kita bidadari ngan pedana teh kaget saking hade nya kawas aja dia nempok emas dengan awewe nempok berlian nempok emas kali nafsu keinginan memiliki beda jeung pola laki itu bedanya nempok emas kan bidadari wih bersinar wih bercahaya seperti itu lalakna teh mati ribuan tahun setengah anak itu malaikat Jibril teh eta sudah diciptakan ku Allah teu angis dikuring ngan ujar mukmin cek Allah cukup 2 rakaat kabeh ieu surga geus dijieun ku kami cek Allah bakal aku ku 2 rakaat salat gede teh ganjaranna gede ya. Ngatuan barang buruh nate aku dengan beri
jangan itu siapa orang di dunia ini di mana ngeun rek di surga rek di mana ngeun surga di Cikapu di itu di mana itu di Cijulang sahabat agama surga teh surga teh yang paeutik surga sagede langit eta teh jangan pampadeuri ka surga meunang surga teh sagede leutik jeung langit aya kapon-pondonan ka surga geus dina neraka tuh geus jadi neraka neraka bicara kumaha cakap eta ge menang nyampeur nabi di kumah di talaga tauhid ngebelegedeun deui awakan bangetan jeung sabab-sabab jadi kasep rupana dibawa ka surga cekal di dieu naon ieu teh surga bener awasnya surga sok tanya isi ini dia kuring cepat iya kakero waktu kita silat dalam sadayana itu aja yang panelina ya dengan rawas keluarga isinya ya aku dibuka ke gerbang baca melene jadi hari jadi merah asuh ke muka luar Nabi Idris diundang ke malaikat maut hoyong pangjajakan jalan-jalan ke surga asuh pasti ke cerita pasawarna bus pasawarna di surga ya tidak malah tidak pernah ada mata yang pernah memandang keindahan surga dan tidak ada satupun telinga yang pernah mendengar keindahan surga dan tidak ada satupun hati yang pernah membayangkan ngerapakeun geunah kenikmatan surga. Nabi Idris terpukau terpesona betah di surga naik turun di luar digerawatan malaikat ayo malaikat turun digerawatan cara orang berdahar jadi ngeleksan atas digerawatan can atas dahar aja henteu nu beunah kita cara penting nikah kamari kawin penting malam pertama isuk mewe aya babaturan nyampeur hoream biji ke hoream api-api areueuh atuh bertanya di surga cepat lagi luar biasa teu kabayang dia kumaha amun atin kabayangkeun hiji keindahan aya surga teh kebonan pangkalan aya cai curcor eta teh jauh keneh jauh bisa lain dibayangkeun urang otak urang teh diprogram urang teh diprogram karena bayangkeun keindahan surga hati urang teh diprogram ku Allah keur ngaratekeun keindahan surga amun ngaratekeun ngeunah basok kira-kira wanita tercantik itu sedunia yang bagaimana? Irungna mancung, ayah mah ayah ngomong bener aja ayah mah ayah ngomong aja gak apa, tinggal lihat di batur. Semakin hitam semakin cantik, semakin mengek semakin cantik ayah. Di Thailand bukan di Filipina, semakin jauh berbunga, tapi jelas semakin cantik. Lamun di Afrika semakin hitam, semakin manis. Tekudu bodas wae nu geulis teh. Aya sapanala kanu kitu mah nu kitu. Tapi itu semakin besar tubuhnya semakin seksi. Aya kitu eta. Lain kudu lenyong wae atuh jiga naon? Jiga gitar. Teu kudu kitu wae teh di situ. Namun jelas gelisna bidadari apapun yang ada di surga tidak pernah diprogram ku Allah. Jangan dahareuna teu diprogram. Buka kemahan semut arak surga. Cenah aya ngocor cai madu cai susu
cai arak, cai tawar, sabangsa, aduh rasa. Hayang kesulitan, yang buru-buru tuh, payah lah. Hari buru-buru kesulitan hayang, hari payah, berkumaha. Mana? Ayo hari buru-buru asup ke dijar, berpantau, namun pantau rasanya depan naon. Kerja di bawah, nanti kak, surga pir. Kataman surga Firdaus gitu kailiyin diteuneun ruhna jalma mukmin mulai yang buru-buru kailiyinnya mayana kudu payah gitu lamun deui teu kapangnya balik deui ngan moal bisa ngan ruhna jalma kafir diteuneun di neraka sijin diteuneun di halaman neraka sijin diharap itu ruhna ya sahibi iblis ya sahibi iblis kata nabi itu jelas surga aduh gerawan di luar terbetah-betah ya aku udah selamat di gerawan tadi geus hilang kalau kan nabi iblis dia cerdas. Nabi Iblis macam cerdas. Yang disebutkan Nabi Iblis itu adalah mata diberi Iblis teh sama rajin bukaan bacaan kitab. Rajin yang mengauna atau tinggalan Iblis yang sekarang dia. Nabi asal nama Nuh. Eta Nabi asal. Maka yang pertama kali mengadakan tulis-menulis itu Nabi Idris alaihi cerdas. Mual kamu bodoh, mual katipu Nabi Idris nya aku lantaran Idris dan mereka kalau kawan yang ada surga lain bagian magus di luar orang kanan Idris iya atau nadakan Nabi Idris mau wangi kasar aduh sohib jika nutup badai kumaha gitu nya ngomong sohib tapi batur kernikmat oh udah pindah ke sana ya tuh Nabi Idris lanjut keluar tapi sampai keluar eta Nabi Idris alaihi salam teh ninggalkeun rumah senang ditinggalkeun dina hadapan angka di surga ditinggalkeun biji di surga aduh anjeun cukuran teh tadi di geroa atuh da kumaha dikeun nikmat di jero surga kuring deui atuh jeung di geroa singkat cerita aduh akhirnya tinggalan pada curiga nah yang tinggalan senang kuih dia tinggalan di rumah senang tinggalan di Rasul padahal hanya tinggalan naraknya bisa asuk nggak asuk lagi tapi ini tinggalan hubungan video naon sababa naon video asup geus bisa keluar asup bisa keluar hayang asup ke harese ieu Nabi Idris geus di surga kudu diminta keluar mulut minta keluar pohon mata kemal di jero Iblis keluar mau nah jadi mau keluar dah sampai surga teh halas saya kuring Iblis di jero surga atuh kudu keluar wah cek Nabi Iblis nah kuring mah samot geus ari surga teh lawan pantona teh diantarana maot digero kuring maot geus ayeuna kudu keluar heuh diruntkeun deui
mereka saking kuring kenapa eta beda kelas atuh Nabi Idris alaihi wasallam kita nyaritakeun masalah ribuuna ngaran maut cek Pak Andika aya inspirasi gitu. Moga-moga urang mah dengan dijadikeun ku Allah di jalma-jalma musalamat atuh dicabut nyawana teh gampang satarana atuh teu lila sakedeung bade ka dituna teh husnul hayang husnul khotimah teh aya doa asa diamalkeun dara tara oslok teh Allahumma rahmu ummata sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad Allahumma asrif ummata sayyidina Muhammad Allahumma ummata sayyidina Muhammad Allahumma ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin Allahumma farij an ummati sayyidina farajan ajilan ya rabbal alamin eta teh doa husnul khotimah doa husnul khotimah ceuk paribasa ngaliwatan rituna sakarat ge ari husnul khotimah mah nya atuh teu beres ngajaba ieu mah nu paling paur mah sataranana lima jaba husnul khotimah tak eta nulah ke alaman eta apalkan tadi ti guru eta ti guru ijazah doa husnul khotimah saya diaoskeun teh saatos subuh kata Nabi saatos akan subuh sampai meh komat doa tadi diaoskeun insyaallah cecegu sahaja mengadawakeun eta bakal pernah mawa anu husnul khotimah hayang tuh hayang husnul usaha hayang husnul macul mun husnul macul meureunana naon teh tandina bebeunana mun husnul usaha bisa kabeli imah kabeli motor kabeli harta nama harta jeung sabangsa mending kana husnul khotimah husnul khotimah mudah-mudahan itu ribu ari jam-jam mungkin cek tadi cenah kawas dinaya kawas naon teh di dieu tina bukan dicatat tina ribu kok bisa gitu bisa ya sabab aya pambebenya naon cenah aya pambebenya naon pambebenya sabab dina nalikana jalma sakarat malaikat Jibril teh sumping sabab nabi la yakhrujuhu mu'min hatta yara makanahu fil jannah wa la yakhrujuhu nabi hatta yara makanahu fil nar cek nabi muare keluar ruh jalma mukmin samemeh ningali kana tempatna eta surga muare keluar jalma kafir samemeh keluar samemeh ningali madihanana kana tempatna eta tapi kapan ulang teh mukmin ulang teh kafir cek eta ge meuning jadi jalma mukmin jadi jalma mukmin mah dina nalika sakaratna sumping malaikat Jibril eta malaikat Jibril teh sumping ka jalma nu sakarat bari
lamun datang ka jalma mukmin mah ahsanu surati hati-hati dahuwa naon cenah hati-hati dahuwa pangsae-sae na pamando pangkasep-kasep lalu pihak sumping ka jalma mukmin mari di barengan 600 jang-jang di antaranya 2 jang-jangna teh nyaeta 600 jang-jangna malaikat Jibril alaihi salam warna teh nyaeta aya 2 jang-jang warna hejo 3 jang-jang rupana teh 3 rupa eta neraka apa itu neraka di mana dibeberkan jang-jang eta maka bakal kalimi yang melaku baina sama wal ardi nalika malaikat Jibril dibeberkan jang-jangna maka langit jeung bumi bakal katutup saking badan-badanna naon cenah bakal katutup saking gede maktubun suruh bari ayat tulisan surga eta bari ayat gambaran dina jang-jang nu katuhuna teh aya gambar situasi kondisi kaayaan jerohna ubak itu buka pituna kaayaan surga sapituna taya bari tinggalikeun ka jalma mukmin anu nuju sata jadi nu keur kieu eta geningan sok kali katoga kencan lamun jalma mati halin maka kalieunana teh bakal kakencan di kenca aya jang-jang malaikat Jibril anu lamun dibeberkeun aya gambaran-gambaran neraka mata kamu dipilih kaleutik jalma nu bersakarat sabener-benerna urang maka bakal katingali bakal ngagulak-gilak kata tuhu jeung kakenca di mana ngagilak kata tuhu maka eta teh bakal katingali rupa sawarga lamun ngagilak ka belah kenca maka bakal katingali rupa lamun jalma mukmin ngalieur ka kata tuhu tuluy terakhir ngalieur teh kapali jalma mukmin mah ngalieur ka kenca tuluy terakhir ngalieur ka kata tuhu kakara ngali kakenca maka teh geus wahya ngali kakenca apelene apelene atuh ceuring naon sababaraha naon teu apaan batur geus kitu mah bisa dibawa ngomong lamun jalma sakarat teu ngagoler teu bisa dibawa carita ek beuntar ek teu beuntar ngap-ngapan keneh eta teh bisa jadi keur sakarat tapi luang dia keneh heuh kitu teh hayo we ceuk anak teu nyaho bapak ma sadar ma bapak sadar dia undang bapak hayo dijeung-jeungkeun lamun aya jalma sakarat mung ngalewehan bae ek lawehna bari maca Qur maca surat Yasin naraha hafal bijeuh eta teh dicangkut nyawa teh teu lagi tiga nyawa we jiga kai anu diparak gegahan malaikat maut teh jang boga dua rombongan jeung malaikat maut teh syukur lamun aya jalma bakal dicangkut nyawa maka malaikat maut teh hiji lepet kana sampean lepet kana pakuangan lepet kana dadana lepet kana mastaka eta teh diparak kabeh urat-uratan teh diparak jiga mun pakaian baseuh cenah bijil teh kitu jadi ruh bijil tina awak teh ibaratkeun bijilna getah tina tangkal diparak daek teh mana diparak biru-biru
keyakinanna atuh kumahanya lamun bercobaan kakak setungkeun leuleun atau paling giling ti geuning apa apa gitu nya ini perang giling ada giling pangilingan tibunya saya asal kadinya tuh digilingkeun gitu tah nah tempat tibu tinggal we biji cairna teh nah ngan tibuna garing tah juga gitu baca yasin tara tereh keluar nawana bantu urang lain kali lelewehan gitu nokot sakarat ayeuna we main salawat kolot geus sakarat ayeuna we ngadepok kolot geus sakarat teu bisa maca Quran acaneuh eta mah pakayu emak sakarat anakna teuing ka mana bapak sakarat anakna teu bisa maca Quran rek saha atuh nu peduli rek anakna salat kali datang kanu sakarat tamu ceuk tadi jawab mumin mah kakeca ningali kakeca curiga nan beda aya nu bisa ngaluarkeun cai mata aya nu hungkul aya nu kudu dibagokan di jero hungkul jiga kana batil teu kabayang beres gitu lamun eta jalma pambakalan ku malaikat Jibril ditutupkeun jang-jang bekecana beres tuluy dilieukeun ka ulah katuhu sabab malaikat Jibril ngabeberkeun jang-jang bekecana tidinya kakara seuring ngabeuleuh tah tidinya keur beujeuh kaayaan kitu mata kang malaikat maut nyabut kana nyawana gitu li beda jenjang lengkap japa ditembongkeun lumana ieu nu ripuh mah dan nu disiksa bari kumaha kitu Pak Haji Andika panginjeun mantan geuning teh heuk mantan menang geus saking wanya heuk beungan aya urang rapuh keneh aduh semakin bungah manehna semakin tersiksa gitu serius eta daripada pengalaman eta Pak Haji Romi eta sebenarnya malah disiksa itu malah murid diberita nana diberita bepanas geningan Pak Haji Andika mantan teh kalimat ka anjeun teh geningan bari ngahajakeun seperti bunga kacau teh anjeun sisi posisi jalan geuning kerudung bakok ari mantan jeung salakin mana mobil gede hade pamajikan jadi geulis ngahajakeun dan dibuka jendelana teh heuk laksonan aku heuk nanya naon pamita cek mantek salakin mantan teh nanya itu li heuk seuri ka anjeun teh nya seuri koneng teh geuningan tuluy bagi tutup sorry beuri nu kitu nu beuri dari kasuri tapi sebenarnya seri sinis nya dibita dibukakan jang-jang katuruna ningali situasi surga sapinduhna sageus beres manehna seuri geus boga anggapan eta tempat-tempatna ku malaikat Jibril ujug-ujug langsung ditutupkeun jang-jang langsung dibeberkeun jang-jang keca tah ieu heula sia tempat dan anjeun siksa tuluy kekayaan itu malaikat maut beraksi nyabut nyawa lain di luhur ka handap lain di handap ka luhur di luhur ka handap dibalik nyabut anak di
disungsana lamun orok lahiran sirah heula ngareuna nurin ipat susuhun heug dua heug sabelah geus karanganya jama kafir ge kitu heug di saletik cek Allah setut matak jama kafir mapaya minimal meureun lain jika kitu naudzubillah mata geus di ayeuna mah rencanakeun ya programkeun sing jadi jalma mukmin anu sasanya eueuh deui pilihan ieu kitu walaupun berharta tapi mun modal sakarat ribu geus ribu kitu paena disiksa ditanya ku malaikat teu bisa seuri eta buat diri seuri hirup mahkeun saaya-aya hirup mahkeun saaya-aya nu penting mah husnul khotimah nu penting mah husnul khotimah saatos maut datang malaikat urang ditanya ngajawab bisa sok lieur saatos maut datang malaikat urang ditanya bisa eta keun bela tong patina rasakeun karitu ieu cek palingeun belitu ge asa jadi ibadah geus beres da kabeh geus ngomongkeun anak kubur banyak rehe dia kabeh ge euy rehe hayang mobil geus eueuh teu ngaberung deui hayang imah teu ngaberung deui ai geus kieu mah hayang salamat di alam baik hayang sakarat ngareun nya atuh teu ngareunah ge atuh meunang teu jiga jalma kafir naon cenah kitu tah madadina riwayat sarita Nabi Isa alaihissalam maknan ibu Nabi Teh Maryam saja ibuna Nabi Isa teh nyaeta Maryam eta Sayyidah Maryam anjeunna tos tubi kana baktosna kisahna teh ada angkat ka hiji gunung tuluy di gunung eta tos tubi ka dinya Nabi Isa angkat milarian jangkuangan sabab saanjeuna sareng Sayyidah Maryam teh nuju puasa milari maksana kaluar ti gunung teh turun gunung teh nyaeta milarian jangkuangan kake buka puasa kake buka puasa kersayan Nabi Isa teu aya maka datanglah hiji sosok anu sangat menyeramkan ngadatangan ka Sayyidah Maryam kumaha tah ceuk eta Sayyidah Maryam teh eta Sayyidah Maryam teh naros ka eta hiji lalaki anu babakti ka keunana da cek kadinya sanyapar-nyapar aja bakal kapangi moal bisa cek malaikat maut assalamu alaikum ya Maryam assalamu alaikum ya Maryam kasalamatan mulia tetap kanjeng hei Maryam as-shaimah al-qaimah ahli puasa ahli ibadah cek saha eta teh cek malaikat maut eta Maryam anjeunna mawaler man anu saha aja
Maryam wa akli min haywatik ya akal kami atur-aturan nelayan sakingku soal nikasieun kana haibah anjeun teh saha cek saha cek mari eta teh Maryamnya lain marina kamu Maryam lain kamu Maryam tuh Maryam apa Maryam hiji wanita pilihan Allah disucikan ku Allah nu patuanganana dititipan ruh Nabi Isa alaihissalam nu ngalahirkeun Nabi Isa tanpa sentuhan dari seorang lelaki dia lahir Nabi Isa tanpa bapak tanpa bapak eta hiji-hijina istri yang dimuliakan disucikan dibersihkan pagi ditaras ku malaikat maut sakit sopana assalamualaikum ya Maryam mupikeun kitu ge soal ini sarua Sayyidah Maryam nepikan deg-deg kulit kami getar akal kami nepikan nalayan ku sabab ieu haebah anjeun teh saha eta malaikat maut ngawaler analagi lakaran musafir lisogir kuring teh nyaeta hiji makhluk anu teu akal kanyahan hiji makhluk teu nyaah anu leutik hiji makhluk teu nyaah anu gede la akramul kabir kuring teh makhluk anu teu ngamuliakeun kana Gusti Allah kuring teh makhluk wa anna qabilul arwah kuring teh makhluk untuk kanyahutan saha malaikat nu hiji dipisahkeun ku saha malaikat mau eta Sayyidah Maryam mangkeun ngawaler ya malakal maut azairon jita am qabida nah angin suping ka kami teh rek sejajarah ka kami akan nabi rek sejajarah kepada ruh kami teh malaikat maut kuring datang ka anjeun teh eta lain darah tapi kuring teh diparentahkeun ku Allah bernyabut kana anjeun geus kitu eta Nabi eta Maryam anjeunna ngaros ka malaikat maut geus waktuna abdi teh ayeuna dicabut nyawa ruh abdi geus waktos Nabi Jil teh pesan abdi lajeng anjeunna kumaros ka malaikat maut anu eta wahai malaikat maut apala ta'danuli hatta yarji'a habibi mugi sawios ayeuna kuring pada dicabut nyawa ku anjeun mangga pada dicabut nyawa ku anjeun mugi anjeun teh kersa ngawidian ka kuring teh hoyong ngantosan heula pun anak saha Nabi hoyong pisan ngantosan heula pun anak menjadi mamang menjadi kaindahan soca kaula mugi we biasa kuring di paparan heula wapas biasa ngantosan pun anak nuju di luar anjeun nuju milarian ka kumaha kangge ngalaksanakeun buka puasa dina dinten anu ayeuna uleh widian kumaha teh malaikat maut bisa ieu kompromi malaikat maut henteu bisa disogok mau bisa disogok miliaran duit mau bisa diolok ku geulis masak bandeng ku harta anu geulis ku malaikat maut teh kekelarana atuh kebayang mau bisa anu beungar gape apaan eta ya malaikat maut menyebut nyawa salira aduh
bisa kalau ini cewek kau kayak gini kan ini kita lecet pas kemitohan geringan oh datang ka imah kemitohan pamit ya geringan ya datang ka imah kemitohan ka pamit adi ditanya suruh bapak sekalikan ya cenah oh ya datang adinya sugan trek naon jang ini tahun bulan parek datang ka imah maaf aku bagus gaya datang nanti isuk-isuk ke dalaman tekan motor datang harga di mana di urut dirinya Assalamualaikum waalaikumsalam itu mana ya sub ayo cuna ini kemana pak ke sawah ke sawah di biwara itu menjaga ke sawah ngari nah wih tidak bisa ada sedikit lebih gerak ini ke sawah tangan yang kotak dan sorangan harus tangan lagi tanpa mulanya siap tetapi entah tenaga kesagas 2 emer aduh mau bisa disokok malaikat mau bisa disokok mau bisa disuap mau bisa Maria anu geus kawentar alun kacenluk alun kawentar ka jaga dia incis ka praktis putih ka baju naon deui terkena atermin nah aya anu namanya incis ka praktis putih ka baju terkena katar Sayyidah Maryam anu dicawiskeun jadi jalmi anu disucikeun dibersihkeun ngolok ka malaikat maut baca malaikat maut diizinan diizinan Allahu Akbar apa malaikat yang lamun dipitah di surat At-Taha ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun malaikat teh eta hiji makhluk nu pernah orang kalau malaikat mah diciptakeun kitu malaikat tugasna dibere ngalakonan eta teu pernah lewat wa ya'lamu ma yu'marun digawe kana perkara nu diparentahkeun eta malaikat bisa diolok itu teu bisa wayah eta Nabi Maryam daek teu daek sanajan kan datang bisa menjadi anak kata di Gusti Allah dina pada akhirnya mah dicabut nyawa singkat cerita Nabi Isa Nabi katingali menjadi ibuna di lebet kamar di dinya nuju ngagoler nuju naon nuju boleh bari teu disangka atos mah teu disangka atos mah disangka teh ieu ai Nabi Isa tak dina luar biasa kakatayepan teu disangka atos mah ieu kene disangka kalila-liladakeun teh kapana tos dicaketan geus datang waktu subuh bagian sahur dulu ia cat buka-buka aja nya atau dicatetan nya ditangkep kapana ternyata atas pupus
Nabi Isa turun gunung milarian jalmi-jalmi supados bang uruskeun mayit jadi ibuna teu aya nu wantuneun datang ka gunung eta anak gunung anu di datangan Nabi Isa jeung ibuna eta mangrupikeun gunung angkat dina pisahan dina nalikana Maryam dicabut ruhna ngagoa ngajerit marapangan ngocak marapan jagat sadayana makhluk malaikat jin anu aya di dunia nangis sadayana dikasedih jeung dikawelas itu hiji indung punya anak-anakna katurun dipegatkeun ruhna boga pametah yang pamihna jeung budak dan teu bisa emakna boga budak orongna anyar lahir 2 bulan geus dibere panyakit dibawa ke rumah sakit emakna doakan ceurik bunga kajeung cenah kajeung apa ya Allah dicabut bawa anak teu bisa ceuk tadi ge la arham sogir di sogir ceuk sate ceuk malaikat mau teu bisa kuring teh makhluk anu teu boga kanyaan leutik nu teu boga kahormatan teu ngamuliakeun kanu koa kuring tukang pisahkeun kanu hiji kuring tukang naon teh nyambut nyawa nyambut beruh teu pandang bulu teu pandang paren mana orang teu daek diparentah ku Allah malaikat maut ge diparentah ku Allah dilakonan lajeng tas eta turun gunung daerah Sakemeun ngurus uing deui ka gunung eta terus ada 2 pemuda katingali ku Nabi Is diparos ulah dupi mang biasa mantosan abdi mantosan kumaha pun biang teh pupus teras hoyong nguruskeun dugi pangurutkeun oh kitu nya teu terang anjeun kuring biasa pas kali kuring teh malaikat Jibril ieu malaikat Mikail 2 kali saya sekolah ini tuang ibu teh ayeuna keur diurus nuju dirawat bayina ku para widadari hayang cek tadi ge spesial naon cenah diurus lagi ku para bidadari wah urang mah anu panguruskeun siapa mawatan kang tukung di salatan ku jalma-jalma sarore buat tali cereng dengkul geuning adeung jalan takdir lagi 8 kali gaya rukuan deui atuh kacapak heuk maot dikuburkeun teu ngimlang udah kajian disolatkeun ngolakeun teh tubuh kiblatna ngeri kiblat teh mau gimana teu pernah dipikirkeun mana kiblat baru salat aja itu beunang teh dihareupan kiblat teu meunang anggar kudu kiblat kuburkeun mayit teu tubuh kiblat naudzubillah ieu mah geus puguh jan saat diuruskeun lagi ku bidadari nu bakal nguruskeun ge saha malaikat Jibril jeung Mikail kitu dina hiji waktu dijarahan usaha ku Nabi Isa datang kadinya hoyong biasa nyarios sareng ibuna nya ku Allah dikeresakeun biasa nyarios sareng ibuna sumping kadinya jarah ngaros kos urang teureun kitu mah kumaha mah menang naon di alam barkah teh ieu mah mah urang mah sing leweh jadi nyate Wah bisa nemalan, eta mah nemalan, maka ya maka ta'ajabat minal qawmi ngacarok eta Sayyidah Maryam di jero kuburan dewas mah jam dewas urang mah tidak maaf biasana mah di kamar eta da sieun lain kangen hayang panggih
Ai kernaon diceritakan hari aya we keur ucap-ucapan jero kamar geuningan gaya ngaburing ini hayang tadinya. Aku cinta palsu. Bener lagi cinta palsu teh ya geuningan leweh semua teh leweh naon sih di situ pake barisan. Bapak murid saya udah kurang ketik enak aku jadi bila aku anak-anak tercelik-celik kacan kan konsep teh. Itu ayo mana tes bener sono kanan tuh di luar dia usaha bener artinya jarahan ngan kok ngomong baik kanjeng jarahan kuburan salah aja mata nama tengah jawab waktu ini mah hoyong naon ieu neng mah aku ket jeung ku patah-patah rasa semua disimpen di dia ke canak mahnya isuk silowok deui geus eueuh eta teh mah ka ake ku dibawa ka kampung ngajawab jangan eta mah ditanya cek saha cek Nabi is memang waladi ba'aka hati nabiya demi datang orang Rasul anjing menjadi nabi anak ini maka habat mararatul maut bima hakim ya dalami rasa amat luka rasa kaula binatang gerang teh hayang ribu balas urut diri sakara teh lebih kayeuna ka rasa teh naon lebih kayeuna ka rasa teh cek saha saur mari ya suhur bisa aja Nabi Isa kehidupan daun apa daun 4.000 tahun terus dikubur lagi 4.000 tahun dihudangkan dari di gerohan Nabi Isa ya Tuhan kumbilah hei Tuhan sok hudang dari anjir kawan ini ya Allah eta kuburan Nabi ujung belah dah tuh dapat ujung huwa bijil tina jero kuburan kabeh jadi pekeun Nabi Isa kana rakyat sok tapi jasad dapur masih kena atur dapur jadi sok gitu ta ditaras ku Nabi Isa dapur carita mah anjeun teh kapungkur wae semaot rambut anjeun janggut anjeun teh masih kena nah ayeuna jadi bodas tembang kadangkon ya Nabi ya Allah saestuna mata ieu bodas teh asalna hideung ieu rambut hideung ieu janggut hideung ayeuna jadi bodas lantaran kaget ari manawi teh ieu teh wakosna dihudangkeun di alam kubur disebut alam pasda kami beras ieu teh sesuatu geus beres sing goreng teh anjeun kaget nikah bisa buku masana hidup ketika jadi muat saking kurang mata datang gedur kiamat ditiup trompet saksakala ketika hancur makalah ada mamimanya nuker ngalahirkeun ketika kaboros jelema lulang lingling lulang lunggung langan lengeng mencet lulang lingling langan lunggung langan lengeng langan lunggung mencet lulang lingling langan lunggung lulang lingling tidak pokok linggung we tepat geus teu inget nanaon ieu gampang kaget tapi kawisan dadakan gitu naon cenah pajak dia lebih kawisan dadakan namun kerasa ku anjeun saya namun kerasa ku kaulah teh ayeuna teh 104.000 tahun kaulah dikubur teh eta
nyeri saparan ketika ia dapat jangan nyeri saparan cek jadi judulna teh ribu nasaka nyeri nama ka itu mata naudzubillah urang muka-muka ku Allah disalamat man aroda sajalma anu nikahayang ayat manehna salamat min adabil qabri ina siksa kubur wa alaihi maka mesti tajalna ayu lazima arba'atun mamistikeun opat perkara naon opat hiji mamistikeun opat perkara ninggalkeun opat perkara anu mistina pamuhaqiyatu ala salah diraksa ka salah kudu ngajaga kana geus ditelakeun bareno wasadaqatu kadua ngaraksa kana sedekah wa qiraatul qur'ani jeung katiluna sing resep maca Al-Qur'an sing bisa jeung tajwidna jeung makrojna jeung sifatna sing halus jeung sarana ulah jadi hade aya kana Qur'an babareto malam ini malam berakhir bagi kita aya kana Qur'an digoreng sing hade diajarkan mumpung loba kana ustad kiai lah ieu teu kudu dibunuh hantu piberedahan teu ketang eta insyaallah salapan jeung ngarti makeun datangan sing hade ka maca Quran sabab di antara opat perkara nu katiluna bakal nyalametkeun limbah kuburan teh eta daek maca Al-Qur'an dari Bandung nomor kaopat wa kasratu tasbih lomba maca tasbih tahlil tahmid muji matak batur mah ka mana menit teh memuatas teh naon sabab kapan di ayeuna mah memuatas ge ka mana ka menit ka ditu ka dia teh lantaran gaya mimpi ka hoyong mimpi ka arep iwal ieu tadi dia boga cita-cita jeung keur memprogramkeun diri hayang salamet di alam kubur salamet di dunia cilaka di kubur untuk apa naon cenah salamet di dunia cilaka di kubur untuk apa jangan hayangna kumaha salamet di dunia salamet di alam kadituna salamet di mata Usman bin Affan nalika diobrolkeun neraka biasa-biasa eta diterangkeun neraka ku nabi biasa-biasa neraka anu 8 tingkatan neraka selamat Usman bin Affan ngan nalika diobrolkeun kuburan nyurucun di sosok naon sahabat ditanya ku sahabat sanes ya merong menen nalika anjeun disebutkeun neraka anjeun mah teu kumaha tapi dina nalika disebutkeun kuburan anjeun dugi ka ngocor eta cai sosah dugi ka ngakupuk ceurik anjeun nomor tembal Sayyidina Utsman lantaran lamun diobrolkeun dina neraka Allah naon cenah obahan cek Utsman bin heueuh loba irit kan lamun dicaritakeun kuburan teh sorang tina taneuh kana taneuh urang teu naon teh bijil kata otot cek rumah haji geuninganna naon cek haji teh badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam secepatnya jasa dipendam karena tak lagi diri yang semula dipuja kini bangkai
Luhur kabeh beak bilatan kajaba lamun hate salat kajaga sedekah kajaga naon tadi Quran kajaga naon hubunganna jeung salat naon hubunganna jeung Quran naon hubunganna jeung sedekah naon hubunganna jeung baca tasbih salat geus puja salamat salat insyaallah sedekah as-sedekah terbangun bala jamal sedekah maka bakal lakana ba banyak kene diobrolkeun mah beak 22 detik malaikat takut nyawa tapi karena leuweun eta leuweun ngajawab hei malaikat cek leuweun tong di dia nah ini anjeun sa kuring leungeunna naon tak halang-halang tong di dia anjeun tanggung jawabna nah geuning sabab ieu tina leungeun ieu biji sedekah tina leungeun ieu dikaluarkeun sedekah tong di dia dicari nya atuh malaikat maut teh datang kana maut datang kana sapuna supune mah datang kana supune ke sabun jawab teh supune mah ketayapan malaikat Allah naon nyebut nyawa wantong di dia naon sabab dia suku para diri suku nu hambang nalika dipake ingin ke majlis taklim suku nu hambang nalika dipake ingin ke masjid teu bisa dawuh deui cek malaikat maut leungeun dicarek nanti dia mau bisa datang kana panon sugan kana panon ek disambut jawab kana panon kekatayan pak cek panon naon deui wae ek naon ek teu muara nalasa jelema ieu moal bisa potong di dia kudu dalangan jelema teh moal bisa geus tadi ge teu bisa euy ek kena panon teu bisa saha tadi ge tahu sabab panon anu ieu sok dipake ngaji panon ieu sok dipake maca kitab panon ieu sok dipake maca Quran panon ieu panon anu sok ditinggalikeun kalawan tinggalian kadeukeun kajaan kitu nya kadeukeun panon nu sok dipake molototan nahi munkar kewe atuh keajengan wani maneh mah munkar wani moal bisa sabab aya penjaga bingung tungtung nama malaikat mau datang laporan ke Allah ya Allah udah kumaha di dieu aya naon abi teh bade nyebut bahwa sedangkan tak kudu sumping kana pandangan carek sumping kana pandangan carek sedekah sumping kana sampean anu dicarek sampean anu topi dina heula abi kedah di mana maka Allah nuliskeun bismillahirrahmanirrahim tinggalikeun jenengan kami kaeta jalma ditinggalikeun geus tinggalikeun mah geus dilapatan innamal mu'minuna wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim ningali Quran nguping dengan asma Allah lemah mata terkayaan itu ditinggalkan asma Allah kudanya cabut aku eta urusan anak eujeun jeung amal sedekah jeung maca Quran ke di alam kubur bakal aya ditanya bakal ngabaturan bakal dibaca Quran bakal ngabaturan ngan jeung jawab dibaca asep baca Quran ngeureunahkeun baca Quran mata Quran anu ngareunah dibaca ngarah ngareunahkeun maca nah dekati Quran anu ngareunah dibaca ngarah ngareunahkeun maca ulah nanti kata ngareunah dibaca
kena urang melamar maca nah itu peangan cara supaya orang resep karena Tuhan hadir di ngareunah dibaca ngareunah maca dunya sok ek dikiraatkeun ek dimuratalkeun maka sae nu penting ulah resep duka terakhir tasbih subhanallah eta teh aya nabi sing ngaliwat apa kuburan disiksa nabi eureun sahabat naros ya rasul kunaon ante mireng dieu sahabat teu disiksa naon dosana dua hiji pedah badan kieu kadua hiji pedah gagabah kieu kadua minal ta'ala kadua tukang nganu-nganu mata disiksa kecek nabi ieu ahli kubur teh lantaran gagabah keur kieu keur misik misakna teu baleng omwehna teu baleng tuluy we ibadahna ge teu baleng akhirna disiksa kadua tukang ngadu-ngadu ngomong-ngomong kesalahan batur sumut teu bisa dijaga akhirna menang siksa ku nabi langsung di milarian no kuburan yang dibersihkan tuluy milarian bedok naon teh palapah kor nah sampai didinya kita colkeun sama naros ya rasul dupi eta teh ngarah naon kita jabat palapah kor sama mata dikieukeun kaula teh malah mandar ieu las ieu naon teh pangkalan ieu teh dimana jadi pas jadi engke bakal maca tasbih tah barokahna bakal geunah kana kamahin anu di alam hari itu kita urusan aja tasbih mata coba baca hayang salamat betul tongkol penting kurang boga amal-amalan marang sasok kadua sadar katilu maca tur kaopatna resep muji ka Allah insyaallah bakal salam amalkeun anu tadi wallahu a'lam bishawab.